Apa dijual mah eueuh meureun. Apa dicokot deui ku si Sepo tuluy dicokot deui ku si Dawala. Tah ayeuna teh aya di Pak Gade. Digadekeun ku si Egot. Keun bae. Nah, saya kongkorong doma. Ayo mah urang ngaliwat teh ieu. Hah? Tibalan kaula nun. Jeung melang wa teh kadunungan ua. Oh dunungan Bapak. Juragan Permadi Ayana Juragan Arjuna teu aya eta teh ya tuh ayo mah ayo Astra jingga nuturkeun inung suku lumampah metu alas mancing alas Kang Samya Meraja Desa Rusas kayak itu kan dia rahasia kewajiban kalau jadi kolot mengalahkan suruh mengalahkan Zaid tapi kan baik daya si Dawala ini wirik ini sih tetepuguh alamatnya duka di mana negara naon nah anu puguh mah putri raja kakasihna Dewi wirik ini sih Jana ayeuna akan nuturkeun inung suku hayang nyaho nepi ka perbah mana sawa kuring ingat ceuk Kiai asa kayang tang tupareng gareng Dawala Bapak teh nyeri abdi dicarekan ku Bapak ditunung ku Bapak geus bae da kolot kitu urang mana kitu ge melang sieun ditampik batur, sieun dihina batur. Tapi kan bae, Bapak. Da geuning pangna ngaronjat oge harkat darajatna wibawa komarana nepi ka dijadikeun rasul, nepi ka dijadikeun nabi, ulul ajmi al-amin Muhammad Rasulullah teh geuningan dibaledogan ku tai onta ge istuning keukeuh panteng. Hartina langgeng dina pengabdian teh teu robah meunang ka bunga meunang ka purih teh anger we ngabdi terus pek maung pek badak
Kalau bawa sedih betul sedih dia udah hari ringannya jeling mah kan ngabegerah ya akan kahibur sugan we kahibur ada guligah udah ikeun nu nyeri hati mah da asa kasua-sua tadi teh beri gini sih kadulur-dulur anu di kulon nu di wetan nu di kaler nu di kidul doana we ieu mah sepocing laksana yang kawin gini sih Gestuna we ka Pak Haji Obar-sobarna itu. Bapak Bupati Bandung. Atuh Kakang Deni Rukada. Kang Haji Deni Rukada. Di Komisi D. Yang sinengna. Saurna mah da teh janji bari masihan kado di mana akang kawin. Nya beres. Pasti we atuh. Nya. Pak Insinyur Haji Ernawan ge pan. Pak Insinyur Haji Ernawan di Dinas Peternakan heuh. Mohon bari mah ngado pasti atuh. Dek ngado urang kedewek. Oh mau Bapak Haji Dedi Mulyadi Esa mah Wabuk Purwakarta. Ngado kadewek sareang ge. Bapak Dokter Anes Haji Lili Hambali. Bapak Bupati Purwakarta aya nu ngadukung ka ieu roba ce. Wah seueur. Pak Haji Dada Rosada Wali Kota Bandung. Pak Haji Budiana Kadis Budpar Jawa Barat. Pasti wae eta mah jelas atuh. Jelas eta mah. Nya Mageng urang Bogor ieu mah sepot aya kahayang ieu bade mang nyawerkeun Mageng mah bedana rek kaul mang nyawerkeun di mana akang kawin ge komo Pak Haji Sidik mah da puguh geten eta mah Ibu Ajah Nining yang atin mah nepi ka nutur-nutur geuningan dewek bisi kumaha onam meureun wartos gene ka Pak Haji Umar Doma teh ka abdi kene gitu keur bekal kawin. Nya. Ka Panawa Group. Nya gitu. Ka Bapak Haji Apo di Cikoneng. Pak Haji Wahyu, Pak Haji Asep, Pak Haji Rahmat, Pak Haji Hamdani, Pak Lurah Wilson, Pak Haji Oro, Api Oman. Kelanan tong wakabu beledugan. Mak jeung bapak teh geus kolot. Saha nu tanggung jawab mangalakeun cai, mangalakeun suluh. Apa dewe teh geus miape ka sieu tong tuturkeun aing. Da puguh dewe mah geus sakieu balukarna geus sakieu buktina. Tong geus sangsara kabeh geus ya. Balik itu. Kieu ye sabenerna mah naon? Diusir kuring oge. Diusir kumaha? Tuturkeun sia. Dumeh kieu cing teh da turunan ti bapa ada nyeri kuring. Hadapan urang teh buruk-buruk papan buruk jati. Hade goreng jeung dulur ngaran jeung dulur jauh sila tepungan. Anggang sila teang gering silubaran pae sila rasanan tong boro jeung dulur jeung tatangga apa geus jeung kawajiban manusia. Tong dianggap kuring goreng hate kalau jadi dulur. Cek kuring wah pangna cepot punten ieu. Pangna cepot nepi ka kitu teh turunan ti saha? Tapi ulah kitu-kitu teh da kakolot. Atengeuna kuring oge.
turun nanti bapak mak keprok itu kangen mak kasih kali keprok lo kok dikitu kan bisa dikitu ke